mudahan ditampi keluargi di dia abdi niat ngaji lain rek neangan amplop punten abdi ngaji kaditu kadieu kang ce punten tara neangan amplop tara lain uing ngaji kaditu kadieu lain rek neangan amplop tapi rek neangan dulur kang dulur sugan we ku orang dia dianggap dulur make tungtung na sok mere doa heula ini hararejo kana kitu aya kumaha mudah-mudahan riungan urang sadayana dina wengi ayeuna sing barokah amin ya rabbal alamin dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu alhamdulillah dina dengar ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung jeung ibu-ibu nu ditiung patepang wajah jeung bapak-bapak nu di kopiah malah tadi mah uing pamprok jonghok jeung awewe nu di ditu anu montok ngan omat ka awewe nok montok ulah sok make anu rok pondok kemoh lamun nagong sing kadeuleu teu naon genok nu sagede bakok lain puna naon kang kana cangkeng sok ngadadak incok kana tuur sok norokok ngan ulah kana kieu eta mah paroti kotok amin urang syukurkeun nikmat anu aya naon sababna Allah ngajanjikeun dawuhan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lamun anjeun syukur kana nikmat kami bakalan ditambihan ku kami tapi sabalikna lamun anjeun kufur pada syukur kana nikmat kami antosan ajab kami dawuhan Allah nu mantap hirup ulah sok nyalakeun sasaha lamun negara dilanda bencana negara dilanda musibah hirup loba kasusah da bongan urang kaloba teh nulang tonggong tara daek mensyukuri kana nikmat anu aya bener pantes Allah dina surat Ar-Rahman barakali ngadauh fa bi ayyi ala'i rabbikuma nikmat kami anu mana nu dibarohongkeun ku anjeun teh ai urang sok salah kaprah punten euy urang mah mensyukuri karena nikmat Allah teh ninggal kelebah duit teh jeung duit bener teh eta pamajikan uing lamun uing balik ngaji aja meni beda kang sikapna pan duit tapi lamun salakina teu mawa duit jamadud bibir rao ge pimoli bibir monyong 5 mili aya kitu aya mana jelemana heuh punten kang sok beda sikap awewe kitu lamun kelebah duit jeung henteu diajakan sarge kalakah nonggengan aku lebih baik memandang tembok daripada bapakmu cenah ge. Oh eta romantisme rumah tangga kang punten je. Romantisme rumah tangga beda keur anyaran. Keur anyar mah eta pamajikan anu pipina hideung oge ngadadak bodas da di dempul aya 2 cm setengah. Kelek seungit rek sona make kispray kecos. Ari ayeuna kelek meuni bau naga. Oh sagala dibalur pan kang. Pamajikan eta sagala dibalur tonggong make apikson beheung make eta caplang atuh diletak ku aing teh lada oh ya Allah jaromana eta awewe beda keur anyaran kang karaos euy beda teh cara keur anyaran hayang hitut ge era diempet-empet pernius neng beri kapawan heula nyaho aing ngadoon hitut sia ari ayeuna geus jadi salaki boga anak 2 jeung 3 hayang hitut di dapur ge ngahaja dibikeun ka salakina tah papa lumayan diganti obat nyamuk ya Allah ya Rabbana kahade kang punten nikmat Allah teh lain papah duit we jeung duit hungkul gerage urang papai nikmat Allah tong jauh-jauh kang urang didambal ku Allah sebagai makhluk yang bernama manusia jelema ieu teh nikmat anu luar biasa bener tadi jeung embe tadi jeung ucing urang teh pernah urang nafakuran alhamdulillah ya Allah abdi mah dijieun teh jelema teh jeung rametuk pernah teh pernah teu cek ulama aya 3 keistimewaan manusia anu kudu disyukuri ku urang di antarana bahwa manusia mah bihusni suru alus rupa na syukureun ka Allah alus tangtung hade lawung alus kelap alus kelep alus rengkak alus ringkuk alus kecap alus kiceup manusia di tiungan pantes di andarokan pantes di calanaan pantes di jubahan pantes sebagai embe tiungan pantes moal tapi jelema mah dipapantes ku Gusti Allah irungna pantes liangna teh 2 lain 17 dipapantes ku Gusti Allah coba ge tingali kang punten embe mah monyet mah ti luhur buntut nepikeun ka luhur sirah buluan manusia mah diatur buluna ku Allah bener atuh heueuh tingali garage di luhur sirah rambut ngaranna
turun deui ka handap luhureun soca naon alis turun deui ka handap dina luhureun piwir naon turun deui ka handap kana gado kana pipi godeg turun deui ka handap kana dada bulu dada nya gigir saeutik kana kelek bulu kelek turun deui ka handap anakun bujal mamake seuri sakon nu ngarti we bulu tuur bulu tuur di papan tes jalama mah ku Gusti Allah ngan kadang-kadang sok aya eta ibu-ibu anu dangdan ih aya boga beungeut teh meuni jore lain jore euceul salah ngarendeng ngarendeng jeung nu jore atau ngarendeng jeung nu geulis atuh katanya nu jore ngarendeng mah jeung hayam gara-gara di papan tes jalama mah ku Gusti Allah keur mah di papan tes ku Gusti Allah ieu angga hota badan urang sempurna sebagaimana mestina nah ieu teh lain nikmat soca jeung pangningalina ceuli jeung pangreungeuna suku jeung lengkahna leungeun jeung gerakna nah ieu lain aja bisi teu percaya ieu nikmat anu luar biasa abdi gaduh ati 1 miliar bayaran soca ibu sabulah ka dieu kencok kal dibikeun moal 2 miliar atuh 3 miliar atuh geuninganan nikmat soca geus teu bisa dibayar ku materi bener kabayang teu kurang lamun hirup dibere lolong ku Allah ripuh moal hirup pakara baru listrik yang disriweuh bener ceuli jeung pangreungeuna syukureun ka Allah coba lamun ceuli dibere torek ku Allah ripuh moal hirup riweuh da model tetangga wing incuna nanya ka akina ari akina torek abah ari abah teh geus salat boro-boro eueuh deungeuna salat make deungeun minantuna torek mitohana budeg gawangkung kate nyambung minantuna teh mamawa pacul jang reka mana sia reka sawah lain bah uing mah reka sawah oh suranta reka sawah gitu-gitu ke oh iya teh nikmat kang ceuli jeung pangreungeun urang bisa ngabedakeun mana suara awewe mana suara lalaki ceuli nu ngabedakeun bener bisa ngabedakeun mana suara anu ngaji mana suara anu nyanyi ceuli nu ngabedakeun mantak nikmat ieu teh takbir we takbir kumaha nada ceuli mah apaleun lamun takbirna kieu Allahu akbar Allahu akbar naon eta aja lamun takbirna kieu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naon eta lobaran lamun takbirna kieu Allahu akbar Allahu akbar da teman kaburuan kumaha nada ceuli mah apaleun mantak abdi sok nafakuran punten kang ceuk karesep teh kana wayang golek mata disebut kidalang teh sok ngahaja nyetir radio gelombang wayang golek aya radio kecek budak sakola mah media audio non visual hartina media nu kareungeun ngan aya gambaran tapi di dinya aya hikmah aya tafakuran cek abdi teh untung Allah masihan ka abdi cepil jeung pangreungeunna sanajan teu katingali rupana abdi bisa ngabedakeun dina radio mana suara si Cepot mana suara Arjuna mana suara Gatot Kaca rek dipraktekeun moal praktekeun tong ngadalang heula beneran kang ngahaja-haja memanggil wayang golek komo giri harja 30 juta atuh ieu mah sedeng we 3 juta mah urang ngadalang heula punten kiai ngadalang heula urang kaluarkeun suara Batara Guru Resi Nerada jeung Gatot Kaca dina lalakon Jabang Tutuka dangukeun jempet tulik cara ngokiu kodong pesan heula Batara Guru Resi Nerada jeung Gatot Kaca dengekeun jempet aduh jalan heurin di dinya dieu teh kodam cenah pikeun deung Batara Guru Resi Nerada jeung Gatot Kaca dengekeun jempet atuh leuheung we kikituan ge kang geus 20 menit teh kana gajihan Batara Guru Resi Nerada jeung Gatot Kaca dengekeun jempet sakedapen betengna wangsul margani pun peteng pun gali alis manis melas melis leuleih kedeg pangandika kakang panjin rada kaula adi guru iya ulah maka seuri kan kapayun kang calikna ieu yai tiris asataya pisimbuteun hardang asataya pikipaseun keung asataya pibaturun hirup dina tanget ayeuna
kapayun kakang panjin rada kaula adik guru bagja ya neng nang atuh Kang kumaha adik guru mana Gatot Kaca teh anu disusulan ti marcapada anu pikeun ngelehkeun naga percona anu dina dangat ayeuna keur ngacak-ngacak sawarga Maniloka teh aya di pengker adik guru kapayun Gatot Kaca kaharep Gatot Kaca beda di sorana kieu Gatot Kaca nge nah make seuli euy eta teh ciri khas lamun Gatot Kaca Jawa Barat ngagerem lamun Jawa Tengah lain ngagerem tapi nyoy kitu Gatot Kaca teh ngagerem lembe Gatot Kaca Lempi nuhun karena rupiah pembagi kalayan ujung sumbaga gahaturkan sebab baktas ujung panjenengan sang hyang pati-pati jagat nata ditampi pujas tuti hidup Gatot Kaca Bagja dedeh teuing hidup ti marcapada ka sawarga Maniloka teh teu disuguhan nanaon ngan saukur aya cai bodas we dipayeuneun anu bawi putra ti aya kahoyong kiam hayang naon hidup dina dangat ayeuna hayang nenen eueuh nenena oge engke dijieun heula ku panitia entong panitia entong sagelas dua gelas ya kapalang daripada eueuh nenena kesel ngadagoan mendingan mangga we dileueut heula cai bodas subuhun atuh ditampi mangga dileueut heula bios leueut heula da aus atuh eta Batara Guru Resi Narada jeung Gatot Kaca lamun suara Semar beda deui Semar mah ada ngaberoek kieu Semar amuing ucup Bagja uak teh bisa tepang jeung orang pamungguan di dieu mudah-mudahan sing tambih kaberkahan Semar eta teruskeun ngadalangna nah rek dalang rek ngaji ya teh judulna ya saha si Cepot engke mau dipanggil deui aing tadi karena si Cepot keluarkeun wae urang keluarkeun suara denawa bangsa buta aya denawa bangsa buta ngagor dulur-dulur Nusya nasib kumpul hiji-hiji datang boleh anu kahiji nampi nuhun kana naon rupiah pembagi hagan kalayan ujuk sumangga ngahaturkeun sembah baktos ku ujuk panjenengan diterima kamarana anu sejena aya di pangker agan kaharep atuh kaharep mang saya kaharep alah dararamang sadayana damang Bagja alah padaharan lapar hayang daang ya lain ari maneh teh ngaran teh saha saya dadan ya ari asal ti mana Jakarta boga pamajikan aya baraha 8 loba si kunyuk lain di tengah-tengah tadi ngomong dengan tina awe hungkul teu bisa kitu nyebut naga saja ari nyebut saja saya mah ari nyebut sirah mastakanya ari nyebut ceuli alat nangkap kata-katanya irung alat napas sungut baham lengan panangan suku alat ngalangkah beteng padaharan bujur pantat ya aduh coba lamun nyebut kanjut nah
kanjut tatanggana palangkaan tamanya. Oh geus yang ieu mah lucu. Ieu mah ngiring bingah wae ka orang pamungguan di dieu, mudah-mudahan pangaosan urang sadayana sing barokah amin. Ieu mah hiburan da ai pangajian teu make hiburan juga kitu mah geuninganan teu rame. Bener. Niatna mah urang syiar agama Islam ngahirup-hirupkeun ieu lembur ku pangajian. Hiji nikmat urang panjatkeun ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Nu kaduana shalawat serta salam mugi tetep dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadayana paduka anu mulia anu ngaradon geus kacelepak kana ngewuka-wuka ka janapria ka jamparing ka angin-angin ka koncara mancanagara dibawa komara pamimpin adil turta bijaksana sifat tabligh amanah jeung patonah geus ngajadikeun sifat pokona yakni junjungan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana nu kumpul dina ieu saah jaganing geto di yaumil kiamah sing kenging syafaatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sataacan abdi ngalajengkeun kana cariosan paralu nu disuhun hampuraan diteda ninggali nu dipamrih pilih kirang tata titik duduga peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa cawadah tukung biritna sacarana tak ieu maneh nenjak bari kieu oge atuh Pak. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Mudah-mudahan sing barokah sing ageng milik rezekina atau nambahan ongkoh itu nambahan susu maksudnya terutama ke para alimil ulama ke para kiai hapunten sim abdi lain istilahna endog mapatahan kahayam nitah ngojai kamari murag gencai kaluhur ngan ieu mah abdi ngiring bingah sami-sami memperingati karena tahun baru Islam 1440 Hijriyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jak jempe saketik urang muka sejarah. Dina waktu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ayah hiji gubernur namina Abu Musa al-Ash'ari nampi surat babaraha surat ti khalifah Sayyidina Umar. Dina eta surat teh aya tanggalan aya bulanan ngan teh aya tahunan. Maka naroskeun ieu gubernur Abu Musa al-Ash'ari ka khalifah Sayyidina Umar, ya khalifah abdi teh nampi surat tapi geuninganan tauna taun naon ieu teh sebab umat Islam baheula tanah Arab khususna taun teh nyaeta sok make kana kejadian-kejadian besar. Contohna lahirna Kangjeng Nabi dina tahun naon? Tahun gajah. Ada tragedi Raja Abrahah nyerang Ka'bah dengan pasukan gajah, maka harita disebut tahun gajah. Umat Islam dina masa awal-awal kekhalifahan Sayyidina Umar can bogaeun tahun. Ieu teh tahun sabaraha umat Islam teh. Maka harita dikumpulkan para sahabat kumaha carana yen umat Islam ge boga angka bilangan tahun. Maka harita dikumpulkan para sahabat aya nu usul atau orang mulai we tahun Islam teh nyaeta di mana lahirna Kangjeng Nabi bulan Rabiul Awal ditolak ieu usulna naon sababna bisi tasabuh ka umat Nasrani sebab tanggal 1 Januari teh kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya nu usuli kumaha lamun pas pupusna Kangjeng Nabi ieu oge teu ditampi sebab hawatos tasabuh ka bangsa Majusi anu Majusi make perhitungan taunna dina tokoh Majusi dina pas pupusna. Maka usul Sayyidina Ali kumaha atuh lamun urang ngajadikeun tahun Islam teh nyaeta dina waktos hijrahna Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah. Tak ti Mekah ka Madinah teh tebih ceuk. Jarakna ti Mekah ka Madinah sarua jeung ti Madinah ka Mekah. Bener teu? Heuh, bener. Lain mah serius-serius teuing kieu. Pokona mah ti Mekah ka Madinah jarakna sarua jeung ti Madinah ka Mekah. Dijieun tahun eta teh tahun Islam. Maka setiap datang bulan Muharram pergantian tahun datang kamari 1440 datang hiji Muharram jadi 1440 hiji Hijriyah. Tanaon hikmah napikeun urang di dieu dijudulan Muharram telah datang mengingatkan bahwa kalender berganti mengakhiri yang lalu mengawal sejarah baru introspeksi buat motivasi jalan hidup agar bermanfaat hartina urang oge dititah hijrah
ngan hijrah nak lain ki pamungguan kaluwi saneng meureun ieu leuwih saneng keneh nya minimal urang hijrah na diri urang tina kalakuan anu salah kana kalakuan anu soleh tina kalakuan nu teu bener kana kalakuan anu bener ayeuna lamun rumasa diri can soleh maka urang usahakeun ayeuna supaya diri urang soleh naon cenah ge ari soleh teh ditarifan we ku ulama ari ngaran soleh teh as-solihu huwal qaimu bi huquqillah wa huquqi ibadi ari jelma soleh mah nyaeta jelma anu bisa nyumponan kana hak Allah jeung bisa nyumponan kana hak sasama manusia eta jelma anu soleh terlebih ayeuna urang umat Islam anu ayeuna keur memperingati tahun baru Islam urang perkuat sebab naon kiwari karasa ku urang loba umat Islam anu ala kadar identitasna unggul tingkah polahna kalakuanana jauh jeung nilai-nilai Islam bener mantak pantes ieu akhir zaman tanda kiamat kapan dibejakeun ku Kangjeng Nabi ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam ila ismu bakalan datang hiji zaman di mana umat Islam teh ala kadar ngaranna hungkul ala kadar identitasna hungkul tapi kalakuanana jauh jeung nilai-nilai Islam maka lamun ieu geus terjadi ieu teh min alamatil qiyamah ciri bakalan terjadina kiamat halodo ayeuna geus panjang bener kamari ieu kungsi hujan alham ayeuna halodo panjang deui wae kaha ade urang teh sing areling euceul sing arel loba umat Islam anu ala kadar ngaranna hungkul mantak cek bahasa filsafat dina waktos Abah Haji Sunandar Sunaria ngigelkeun Semar Badranaya nyaritakeun bahwa panon poe teh ayeuna geus mijil ti arah barat hartina kiamat teh geus terjadi si horeng eta teh bahasa filsafat ari panon poe teh simbol kahirupan ari barat teh kulon teh barat ayeuna geus loba umat Islam nu kahirupanana ke barat-baratan bener karasa ku urang budak-budak ayeuna beda jeung budak teh heula bener tina adab-adaban punten abdi mah dididik keneh kudu janten sepuh kasep upami ngalangkung ka saluhureun tungkulkeun mastaka ciri hormat anjeun ka saluhureun kata budak ayeuna tong boroning ka batur bapana keur ngopi hareupeun TV katubruk bapana kopina bahe sorry beng eta kakolot ka bapak bokap ka umina nyokap ka ninina nyakop meureun ka akina nyokep meureun geus beda budak teh heula jeung budak ayeuna tina kadaharan da geus ke barat-baratan anak uing lamun ditawaran ranginang what is the meaning of ranginang da anggun lagi tambah fried chicken, hamburger duit gerah mas ya sia hamburger jeung beda deh Kang ceuk punten nya abdi teh budak baheula bedana jeung budak ayeuna dahar teh ngatur budak ayeuna mah nya da abdi mah kapungkur kumaha cengan sepuh atuh aya jeung teri aya jeung daging kadang-kadang eueuh teri eueuh daging eueuh sayur-sayur acan ngeupul sangu make uyahnya budak ayeuna mah dahar meuni ogona lamun teu hayang manehna teu daekeun dahar tadi anak uing meni nuntut pokoknya hari ini makan pengen sama basreng naon basreng baso goreng eta teu dibelikeun mah teu hayang dahar geus beda budak ayeuna jeung budak kapungkur kapangaruhan ku budaya barat bener pemudana pemudina kapangaruhan ku budaya barat punten ieu ningali realita anu aya boh awewena boh lalakina geus ka barat-baratan awewena punten ieu beneran seueur kaum istri awewe mana awewe iki awewe istri punten loba awewe zaman kiwari geus ka barat-baratan utamina dina budaya geus teu bangga kana budaya Islam geus teu bangga kana ajaran Islam ngajarkeun supaya awewe teh diti tapi ayeuna loba alasan lain kuna naon ustad make tiung teh harod ararat pararan tepararan aya kitu aya mana kira mana pangaruh medsos ongkoh ayeuna mah deui kapangaruhan jararan ieu tuh nini tuh ibu-ibu tuh parawan jarang dia lainan nini kumarik teh jendilna eta abdi kapanggih jeung nini make celana legging gambar SpongeBob
gila aing mah jore eta aya ceuk nini jendil bungkal datang ka salon mas saya pengen kararenceng lagi nih kulit cek tukang salon teh aku ini moal bisa diistri kage moal bisa cenah cek tukang salon teh aku moal bisa cek sini teh pokona mah akalan dibayar 400 juta ge nu penting mah ini kararenceng deui eta diakalan kang ku tukang salon dipetut kulit teh handap ka luhur bener kararenceng deui ngan di kulitnya enggak bendul jika ibu-ibu make sanggul ngebenggot make karet ke sini teh alhamdulillah ya Allah cenah kararenceng deui ari ngeunteung reuwas di nagadona aya jenggotan si horeun teh bulu nu dihandap kabetot lu ku jarang rendil ayeuna mah punten ceuk punten ibu-ibu jarang rendil dah kue minggu isuk-isuk geus lari pagi make celana setret ngetak menikah deuleu nu ngagenokna gublag gablig heuh ari kapanggih jeung uing mah api-api eraeun empa ustaz reka mana euceur reka mana mau lari pagi ustaz hari mana isuk-isuk geus lompatan salaki hayang ngopi meureun dilalaurakeun itu kan kata pak dokter dia biar jantungku sehat cek nah hati aing tangkurak sia jantung sehat monyong jantung aing deg-degan jeung oh ya Allah ya Rabbana tadi ditu mah Kang aya ngaranna BNR di Jenggel sok aya nu senam cuk isuk-isuk teh poe Minggu senam pagi eta abdi tengah haja ngaliwat aing ngaliwatna dina motor nenjo anu keur joget geuning ibu-ibu santu dua reret ku uing ya Allah ya Rabbana oh pan serba salah teu ditenjo kadeuleu ditenjo haram menikos budak TK satu aduh gila aing mah dicarek we euceul atuh istighfar ulah kikituan di sisi jalan ustaz supaya sehat sehat teh diajarkeun ku agama dititah ku Islam dititah ku Kangjeng Nabi ngan ulah ngarempagkeun hukum atuh lamun daik mah senam tidak di kamar jeung salaki hitung sampai 700 dinyata satu wah ieu mah sok aneh urang mah aing ngaku umat Islam tapi kalakuan geus jauh jeung nilai-nilai Islam bener para pemudana punten budak ngora leuwih keneh bangga resep nongkrong di sisi jalan malam minggu bari klepas-klepus udud leuheung udud hungkul mah kadang-kadang di sisina aya awewe nu lain mahomna bari di sisina jeung AO nyaho teu AO alat olam mabok loba geuninganan kasus budak ngora anu mararabok dugikeun ka maotna bener barasiki dina TV berita tayang pemuda 8 orang mati akibat miras naudzubillah dina kaayaan keur mabok-mabokan dina kaayaan keur maksiat dipungut umur kuno agung di alam nyawa kuno kawasa kayak di alam kubur teh pan dihudangkeun deui euceul dihudangkeun deui malaikat geus gemes nya jelema mabok dagor sia ku aing lu mabok udang deui efek mabokna aya keneh bari lieur aduh hareureun kieu cenah mana poe hari eta saduaannya munkar nakir tanya ti jauh keneh ge geus ambek mun kana keur ge man rabbuka saha pangeran anjeun galak-galak deui ku anjing jadi malaikat macem-macem didot ka malaikat wani kitu dagor ka malaikat wa man nabiyuka saha nabi anjeun duh sahanya nu terakhir masih musodek eta teh kalah kasih musodek oh jelema mabok ditanya ya Allah ya Rabbana pantes nama budak orang teh ngabring ka masjid ngabring ka majelis taklim pantes teh budak orang jeuh kitu pantes aktif di masjid aktif di majelis taklim juga kieu tim hadroh pararanteus teh bari sholawatan tak tak genah kareuna yang tibatan di sisi jalan kelepas-kelepus kegenaheun katanya dikit gila nih Yona sing aktif ka masjid tukeran sepuh urang aki-aki karunya ieu mah ulah aki-aki deui ieu mah ngahudangkeun subuh aki-aki jadi komat aki-aki jadi imam aki-aki keneh wae setengah opat teh kolotra kana mik assalamualaikum
hadirin sadayana warga Pamungguan Gararuga guga ayonya parantos jam bening jamna eueuh aya nu nyolong jamna karunya eta manehna nu komat manehna deui nu jadi imam maklum geus kolot loba poho maca surat al-hamd jujut angus-angus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Angus-angus cing atuh budak norak komo santri maju kali-kali jadi imam diajar supaya biasa dari santri mah hafalanana loba pala pinter ari santri mah amin. Wih santri mah pinter bisa memecahkan dua masalah dengan satu solusi atas santri. Aya dongengna hiji waktu aya santri balik rajaban balik menang berkat rajabanana di lembur batur pemenang berkat nyamuk siapa beneran Jor sarwana jeung ieu ya pemenang berkat balik ceramah wah cilaka lain kuna naon Kang aya abdi teh jadi masalah pamajikan nanyakeun awi ngaos mohon di mana Pamungguan kuning teh jangjang pohoeun piraku pohoeun pasti ama nyandung tuh mana nyandung pasti ama simpang ka imah randa tembalan kuning mah tara nyimpang ka imah randa ka imah parawan teh pas santri menang berkat yo santri balik rajaban anda ngadon ka lembur batur balik mawa berekatna digantungkeun dina motor ari di tengah jalan inget can salat isya nyimpang heula ka musholah maksud rek salat isya besek digantungkeun dina motor dengan tenangnya si santri masuk musholah sholli fardhu isya Allah ingat kana besek balik deui ka gua oh pan bahaya cilaka paur leungit mun leungit bingung ngalaporkeunana ka polisi kumaha ngalaporkeunana teh ditanya ku polisi teh kronologisnya seperti apa balik rajaban bawa besek-beseknya hilang di parkiran pan bingung daripada liar supaya aman ieu besek dicekot ieu besek dibawa ka musholah aman sia sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin kurunjung daya ucing wah dagdig langsung Ar-Rahmanir-Rahim beuki deukeut eta ucing Maliki Yaumiddin digesek-gesek eta besek ke ucing ayeuna kuring rek nanyakeun ya lamun urang aya posisi model kitu rek nyalametkeun salat apa nyalametkeun besek oh sina bakak tapi santri mah teu kituan da otakna cerdas kumaha carana besek aman salat teu batal hafalan loba dipraktekkeun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ucing bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus somad ucing nang aleos eueuh sakitu ari santri teh pinter santri mah eta poe isukana yo santri salat di imah teu ka masjid salat maghrib di imah teu ka masjid sebab hujan gede tatanggana ahaokan nginjem koren bang santri nambut koren santri keur salat maghrib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin bang santri nginjem koren Maliki Yaumiddin bang santri nginjem koren Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bang santri nginjem koren Bismillahirrahmanirrahim Qaf nuhun bang santri oh ngaji surat Pamungguan tak itu ari santri mah pinter mudah-mudahan diri santri sing saloleh amin sing jantan panarusna para alimil ulama amin ya rabbal kahade ye umat Islam teh keur diacak-acak keur diobok-obok dirurusak umat Islam teh kusaha deui nya eta ku Yahudi jeung Nasrani anu memang tersebut teridoeun ka umat
walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani moal ridoeun ka umat Islam kumaha carana umat Islam hancur rusak dengan berbagai metode, dengan berbagai macam siasat. Bahkan kiwari umat Islam loba kapangaruhan ku Islam kedok kamari rame aya hiji dosen dari Universitas Islam Kalijaga membuat statement bahwa yang namanya berzinahan, yang namanya seksual di luar pernikahan dihalalkan kumanehna pangkelo. Bener tah dari umat Islam ya paur kapangaruhan ku budaya-budaya barat, ku budaya-budaya Yahudi. Mantak orang minimal bangga heula kana kaislaman urang. Ayeuna ayana Muharram atuh menang-menang bulan Islam we urang teh apal. Kasep ayeuna bulan naon? Geus Muharram naon? Geus Safar naon? Geus Safar. Rabiul Awal. Geus Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Geus naon? Teu apaleun, Ceu. Oce geus Sawal naon? Hafid. Tanyakeun ka orang Madinah moal nyahoon. Paling cek orang Madinah teh ma huwa hafid. Tembalan ku aja hafid isbaha kajepit kitu deh. Zulqa'dah. Karena bulan Islam ge urang teh loba teu apal. Coba tanya bulan Masehi, geus Januari naon kasep? Januari naon Januari? Terus. Eta nerol. Padahal bejana punten. Cek ahli sejarah ngaran-ngaran bulan di Januari dugeukeun Desember diambil dari nama dewa-dewanya bangsa Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan bangsa Romawi kuno. Februari diambil dari nama dewa Petrus, dewa penyucian. Maret diambil dari nama dewa Mars, dewa peperangan. April diambil dari nama dewi Afrodit, dewi kecantikan bangsa Romawi kuno. Mei diambil dari nama dewi Maya, dewi kesuburan. Juni dari Juno, Juli Agustus kaisarna bangsa Romawi kuno. Julius kaisar, Agustus kaisar. September dari Septem, Oktober dari Okto, November dari Nepom, Desember dari Desem. Kabeh teh ngaran dewa-dewana bangsa Romawi kuno. Kadang-kadang urang sok sadar malahan bangga boga anak awewe lahir bulan Desember di ngaranan Desi. Aya sudah si aya. Bulan November bulan Februari Feb, bulan Maret Maerot. Waduh yang bingung. Nah tuh bangga gitu karena bulan sorangan. Aku lahir bulan Rajab teh merengaran ke anak teh Muhammad Rajab. Nah sama Erot. Sing Islami atau minimal tina identitas teh sing Islami. Ieu mah kumaha merengaran ka anak kumaha singkatan indung bapana ngaran bapana Abbas indungna Koko merengaran ka anak Baskom. Sing bener atau sing bener. Boga anak komo pamegat lalaki mimitian ku ngaran Muhammad, Ahmad atawa Mahmud. Naon sababna ke di akhirat dispesialkeun Kang. Dispesialkeun ku malaikat. Ditanya kete ngaran saha ngaran? Muhammad Yusuf. Oh aya Muhammadan. Palih dieu. Emane saha? Ahmad Rifai. Oh aya ngaran Ahmadan. Palih dieu. Emane saha? Michael. Dulu itu kakal-kakal gitu kalau Muhammad Michael, oh my Muhammadan, paling dia. Dispesialkeun ku malaikat. Sing Islami atau sing Islami urang teh kahade umat Islam teh keur diacak-acak. Umat Islam teh keur diruruksa, lamun lain urang ngajagana saha deui bener. Lamun lain urang saha deui, nu mantak pergaulan jaga. Ngagaul jeung saha, ngagaul ka mana, perhatikeun ku urang. Terutama putra putri orang sebagai penerus bangsa jeung negara, penerus agama. Ngagaul ka mana perhatikeun sok ditinggalikeun para ceu. Sok diperhatikeun para ceu. Osok tara osok. Naon sababna? Sebab pergaulan bisa mangaruhan kana pola pikir jeung pola kahirupan maranehanana, bener. Ngagaul jeung salah sok kabawa salah, ngagaul jeung bener sok kabawa bener. Mantak pantes hiji ulama dina kitab taklim geuninganan ngadaul bahasana bahasa Persia. Ya rabbat badkur buda jama ribat bihaqidati baqillahi somad. Ya rabbat arad karsi wajahim ya roniku kirona ya binain.
ngagaul jeung nu salah bakalan kabawa salah eta jalan neraka, ngagaul jeung nu bener bakalan kabawa bener eta jalan menuju surga. Mantap pergaulan jaga ku urang. Tong boroning urang jelema, tong boroning urang manusia Kang je. Kardus kumaha ngagaulna. Kardus bakalan kabawa mahal lamun kardus ngagaul jeung nu mahal. Kardus bakalan kabawa mulia lamun kardus ngagaul jeung nu mulia, tapi kardus ge bakalan kabawa hina lamun kardus ngagaul jeung nu hina. Bener. Abdi gaduh HP punten. Boga HP teu? HP Samsung S10 Plus. Nah, mun itu percaya. Hargana 13 juta. Abdi butuh duit dijual deui ieu HP kardusna leungit hargana jatuh teh. Nah, eta kardusna kabawa mahal, da ngagaulna jeung nu mahal. Tapi kardus bakalan kabawa hina lamun kardus ngagaul jeung nu hina. Kardus bakalan kabawa mulia lamun kardus ngagaul jeung nu mulia. Gaduh Quran. Sampulna tos teu aya, tos leungit, tos soek. Aya kardus urut aqua, jeung sampul Quran dirapihkeun make kertas kado kabawa mulia teh eta kardusna. Kabawa mulia ulang lamun rek nyabak oge kedah gaduh abdas heula. Nah eta kardusna kabawa mulia dan ngagaulna jeung nu mulia. Tapi kardus ceuk teh bakalan kabawa hina lamun kardus ngagaul jeung nu hina. Kardus jadi amparan main gapleh dibebet-bebetkeun. Bener. Minantu main gapleh jeung mitoha modal ya. Da eueuh main gapleh subhanallah. Alhamdulillah. Pokoknya mah minantu jeung mitoha main gapleh modal sia. Kabawa hina eta kardusna da ngagaulna jeung hina. Komo urang jelema, komo urang manusia, komo putra-putri urang, lamun ngagaul jeung kiai, ngagaul jeung ustad, ngagaul jeung santri, insyaallah kakarak jampe wudu jampe salat mah apal. Ngagaul jeung tukang mabok pasti kabawa hiji waktu mah bimiluan mabok. Ngagaul jeung tukang minyak kakarak kacepretan seungit nama aya. Mantak singkah hade pergaulan urang. Mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa sing dijaga tidak pangaruh budaya barat anu ngaruksak umat Islam secara perlahan. Amin. Ya Rabbal, urang lempengkeun kahirupan urang, tingkatkeun supaya hidup leuwih bermanfaat, minimal manfaat pikeun diri pribadi, keluarga, jeung pikeun masyarakat anu loba. Mantak timimiti timulai ayeuna konsep kahirupan urang tingali urang hirup di alam dunia teh titah naon. Urang hirup di alam dunia teh titah naon ceuk? Ibad wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyiptakeun urang manusia, jin jeung manusia titah ibadah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Nah anjeun nyangka anjeun hirup di alam dunia teh titah heureuy sanes. Nah anjeun nyangka hirup di alam dunia teh titah geugenahan hungkul sanes. Tapi urang teh titah ibad. Cabah dan muharam tingkatkeun kualitas jeung kuantitas ibadah urang ulah kadademes teuing kana urusan dunia. Ieu mah kumaha kadang-kadang aya manusia aya jelema umat Islam keneh dugikeun ka subuh teu kaburu salat lohor, henteu salat asar kaliwat, maghrib leuseuh, isya sare. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Teu arari kana ngalaksanakeun masalah ibadah kadademes teuing kana urusan dunia. Singkah hade. Allah parantos ngingetan ka urang bahwa hirup di alam dunia teh moal lila. Kanikmatan dunia teh sakedeung, kelezatan dunia teh sakotea. Kul mata'ud dunya qalil. Muhammad bejakeun ku anjeun yen kasenangan dunia mah sakedeung. Sakedeung da nikmat dunia mah. Bisi teu percaya nikmat dunia sakedeung, heuai nikmat teh. Nikmatna teh sakedeung coba mun heuaina 13 jam geunaheun mah. Da moal geunaheun. Kuliah nikmat mah kuliah teh sakedeung. Coba lamun kuliahna 2 poe we geunaheun mah. Da moal geunaheun. Dahar nikmat dahar teh sabuat digayem geus liwat kana ti koroda beak nikmat dunia mah bener.
Padahal proses nama panjang, patani melak pare berapa bulan, terus jadi pare tuluy jadi beas, terus jadi beas dibeli ku urang, terus dipeser diisikan tuluy dipasak, jadi sangu diasongkeun ka salaki, dihuapkeun gayem-gayem, diuat kana tikoro, beak nikmat dunia mah bener. Susu nikmat. Proses nama panjang. Panitia disinggung heula tadi. Terus disinggung ngagidi kan itu. Nyeun susu. Dituangkeun susuna. Tuluy cai panasna, kocek dibawa ti ditu ka dieu clek weh di dieu. Prosesna panjang, diuyuk weh beak nikmat dunia mah sakedeung papangantenan nikmat sakedeung proses nama panjang 1 tahun 2 tahun ngumpulkeun duit geus kakumpul duit tuluy tiba kana waktuna akad nikah tuluy hajatan diisuk jedur bikin kasore jeder celenggo jadi raja dan ratu dina panggung hatur nuhun nami hanu seueur hatur nuhun barokah hatur nuhun nepikeun ka wengi datang waktu nu ditunggu-tunggu teh parantos tiba hayang papangantenan malam pertama ngaranna aya sugan tarek lila besok 3 menit beak nikmat dunia mah udah kelila nikmat dunia masakeun mantak hirup konsep ulah kadedemes teuing kana urusan dun cilaka jelema nu cinta teuing kana urusan dunia cilaka naon sababna sebab hakikatna dunia teh dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi aya 4 musuh manusia hakikatna musuh manusia aya 4 nu kahijina dunia nu kaduana nafsu nu katilunya eta setan bangsa jin nu kaopat setan bangsa manusia dunia nomor hijina dianggapna musuh pada hakikatna naon sababna sebab loba gara-gara dunia jelema cilaka tong boroning di akhirat di alam dunia weh loba dulur jeung dulur tempur gara-gara perebut harta warisan bener tapi kan ketedaik akur eta ikatan darah pegat ku ikatan duit anu teu pira ku gara-gara duit ku gara-gara dunia cilaka dunia namun teu bisa mawana mantap konsep ku urang ulah kadedemes teuing kana urusan dunia komo ke di akhirat panjangna pangriweuhna pertanyaan dina masalah urusan dunia ditanya masalah umur pertanyaan akhirat kur sarupa umur anjeun diseepkeun kana naon dipasihan ilmu pertanyaan akhirat kur sarupa ilmu anjeun diamalkeun kana naon tapi lamun urang dititipan dunia pertanyaan akhirat jadi 2 sisi di mana eta dunia jeung dikamanakeun eta dunia ditasorupkeunan ditanya ke urang di akhirat maneh menang duit 1 miliar di mana ladang ngajual jagat dikamanakeun teh 1 miliar teh dipake meser mobil dikamanakeun eta mobilna sok dipake ka mana wae dipake ngaji ongkoh dipake undangan ongkoh dipake ulin ongkoh dipake ka ditu ka dieu pokona mari weuh pertanyaan akhirat aya keneh sesana aya pake meuli naon pake meuli motorna dipake ka mana wae ditanya unggal poena eta motor teh dipake ka mana aya keneh sesana aya dipake mayar imah aya keneh sesana aya keneh dipake meser HP pakai naon wae tah HP teh pakai SMS-an di si Anu di si Ici di si Susi di si Mumun di si Mimin pokokna mah WA video call beungeut teh kadeuleu aya keneh sesana aya dipake meser kuota aya keneh sesana aya terus pertanyaan akhirat panjang beda jeung jelema kismin ditanya teh mari weuh maneh poe Senin menang duit ceban di mana lah ladang ngojek kursa kali ngojekna teh ceban muhun dikamanakeun anu ceban teh pake meuli beas jeung laukna sesana beak malaikat ge bingung rek nanya naon deui aya geus beak nu bonghar mah terus pertanyaan akhirat teh di manana ka manana mantap konsep kurang lain teu meunang beunghar lain teu meunang kaya raya anda mau jadi orang kaya silahkan Islam teu nyarang, Islam teu ngalarang, da syaratna kudua hayang jadi jelema beunghar dina Islam mah hiji teangan ku cara anu halal, nu kadua ulah ngarugikeun batur sakitu ngan konsep urang kun di dunia ka anaka ta'isu abada nalika urang keur budak-budak urusan dunia anggap diri urang bakaran hirup salilana
tapi wakun li akhiratika ka'anaka tamutu goda nalika urang keur ibadah budak-budak urusan akhirat sing bener sing husu anggap diri urang bakalan maot poe isu konsep ku urang ulah kada mesti kana urusan dunia sebab cilaka dawuhan Kangjeng Nabi sing saha jalma anu cinta teuing kana pangkat jabatan cinta teuing kana harta kekayaan bakalan timbul rupa-rupa penyakit dina hatena jelema anu hubu dunia ningali tatangga beunghar panas ningali tatangga kabeli motor ngadadak muriang tatanggana kabeli mobil setruk tatanggana ka jadi mah gedong paeh panas padahal dina urusan dunia dawuhan Kanjeng Nabi unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum dina urusan dunia ulah sok ningali kaluhur tapi tingali kahan loba keneh si horeng teh leuwih balansak leuwih susah tibatan urang mah tinggal syukur ka Allah lamun urang gaduh mobil syukuran ka Allah alhamdulillah ya Allah syukur pisan abdi mah kapeser mobil ka mana-mana teu kahujanan teu kapanasan komo tetangga sabeula meureun kur kapeser motor nah motor mah mana-mana hujanan namun hujan kahujanan namun panas kapanasan namun hujan make jas hujan angin jas hujan angin 2000 setengah mah palasik teh wae di tengah jalan yang ngagalebar hebar soek jebluk nah motor mah jebluk nah mobil mah geunah mun teu kahujanan kena motor alhamdulillah ya Allah abdi mah masih kena kapeser motor ka mana-mana tinggal ngagas komo tetangga sabelah mah kan saukur kabeli sapeda udah sapeda mah cangkel kudu ngagoel syukur ge bareuh syukur oge bareuh kena sapeda alhamdulillah ya Allah abdi mah kapeser kena sapeda da tinggal ngagorolong lamun kudunan mah ngananjak rada ungap tapi alhamdulillah ya Allah kamu tetangga sabeula mah teu kabeli sapeda-sapeda acan ka mana-mana leumpang syukur oge reget rorombeheun cek anu leumpang alhamdulillah ya Allah rezeki nikmat masih keneh biasa mapah komo tetangga sabeula mah setruk teu bisa leumpang cek nu setruk alhamdulillah ya Allah setruk ge hirup keneh setruk oge sehat keneh dahar masih keneh ngeunah dahar baso ngeunah dahar somai ngeunah dahar tahu bulat ngeunah komo tetangga sabeula mah koma di rumah sakit cek nu koma alhamdulillah ya Allah koma ge hirup keneh komo tetangga sabeula mah paeh kali ge hartina dina urusan dunia ulah sok ningali kaluhur tingali kahan kanda jeung ulah sok sirik pidik iri dengki jail kaniaya kata tangga anu beunghar ulah sok usil si anu maju usahana euy wah nyegik di mana asa kan nyegik kadang-kadang batur nu ngiridit ninja batur nu ngiridit mobil manehna nu riweuh ojo alhamdulillahnya si anu mah kapeser mobil lah ngiridit nah maneh nu ngiridit batur ngiridit maneh nu riweuh bisa turutan mangga nah ulah usil da dina urusan dunia mah masing-masing geus boga warisna geus boga bagianana bener si anu maju kana dagangna maju si anu maju kana usaha tanina maju ku urang diturutan lamun lain hakna ka urang da mulai kamajuan misalkan usaha dagang tetangga urang dagang daharun ngeunah dahareuna laku maju diturutan ku urang sarua daharanana rasana sarua hargana sarua tapi lamun lain hakna pikeun urang moal aya kamajuan bener contoh baheula indung sirik kana jadi anak diturutan indung sirik kana jadi anak-anakna menang rezeki zaman Belanda baheula aya budak leutik awewe make underrok teu make celana jero iya mah dongeng aya budak awewe make celana make underrok teu make celana jero manehna teh terekel naik kana tangkal kalapa angsrod teu lila teh ngaliwat menir orang Belanda bari kontrol celenggol ka luhur wah mukung wah turun tak budak awewe teh ya menir kenapa kamu nggak pakai celana jero nggak punya menir eta menir bager nyokot duit saya kasih kamu uang 50.000 belikan celana jero ya menir uli
ka imahna bebeja kanu janten indungna mamah neng menang acis 50.000 di mana sih ti menir kumaha lalakona neng teh make androk teh make celana jero turun naik tangkal kalapa digoroan ku menir teh ku bener sia anak aing 50.000 komo aing indungna cenah diturutan ku indungna make celana androk teh make celana jero naik tangkal kalapa angson menir ngaliwat di wah Jabri kusut turun kenapa kamu gak pakai celana jero nggak punya menir saya kasih kamu uang 2.000 belikan silet karok sia eta diturutan model nasarua gaya nasarua lamun lain hakna geuning kemajuan teu sarua hasilna bener ya gitu kene dina kahirupan urang sapopoe ulah sirik pidi-kiri dengki kata tangga anu maju dina usahana sing emut ceuk tadi teh ya dunia mah moal lila isuk pageto urang teh bakalan ngantunkeun alam dunya maot ngaranna bener naon nu geus disiapkeun ku urang sabada urang ngantunkeun alam dunia teh sebab di mana orang geus ngantunkeun alam dunia perjalanan teh panjang sehingga ngadau Imam Abu Bakar As-Siddiq man dahalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina jelema anu asup kana kuburan maot ngaranna teu mawa bebekalan kaya jelema anu ngaliwat lautan tanpa make parahu salamet atawa cilaka jelema model kitu celaka mantak konsep ku urang ti ayeuna hiruplah kada demesting kana urusan dunia wakuna ibadah urang ibadah wakuna salat urang salat supaya naon supaya urang salamet fid dunya hasanah wa fil akhirati eta nu diarep-arep ku urang hayang bagja di dunia hayang bagja di akhirat mudah-mudahan urang sadayana sing dibimbing ku taufik jeung hidayah Allah sehingga tiasa ngalaksanakeun kana naon parentah Allah jeung Rasulna amin ya rabbal geus sajam langkung abdi cumarios dina ieu wengi kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan insyaallah upami Allah ngersakeun urang tiasa tepang deui hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah tausiah antus dibawakan go Al Mukarram